Rengse bagian ke-10 mangga urang teraskeun bagian ke-11. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi ka kabingahan. Sakumaha kauninga para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya Official atuh nyaeta ngarupikeun dongeng anu mamang didangukeun ieu bae gitu tergantung aya wartosna mitra. Aya mungkin oge ngadangukeun dongeng sakaligus aya para wargi cenah saminggueun aya bari salse ai seueur waktos mah di buminya ngantosan naon cenah ieu teh waktu sibuk mah teu tiasa cenah ieu salse da aya bari cenah ieu naon teh ngadangukeun dongeng maka nyangakeun deh para wargi dongengna di Mang Jaya Official. Anu mana Mang Jaya nuju ngaca dongeng judulna Neangan Bapa para wargi ieu dongeng karangan Kileksa ti karaos ayeuna nicak bagian ke-11. Kade ulah lali ditoe subscribe sareng loncengna oge para mitra sadaya anu bade ngabagikeun para mitra kasadaya ka wargi-wargi sanes nu sering komentar Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga komentar naon oge alhamdulillah katampi hiji tanda yen aya nu ngeratoskeun kitu nya margi aya nilaina para mitra sadaya sagerupi aya nilaina mangga atuh bade nilaina kumaha tergantung ke anu bade nganilai deui kitu nya para wargi nyangakeun bae neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-11 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-11. Geus kaciri bijil bulu mayang beuki tembong kasepna da rupa teu nguyang manehna teh teu goreng-goreng teuing. Sanggeus bebeja ka indungna. Jerut turun kaburuan torotot ngaheot, leumpang bangun tenang ngodok saku ngagandeang. Nu dituju imah amsan rek nyampeur ulin da geus kitu biasana. Tapi memeh tepi kanu tuju leok mengkol ka kenca, tuluy seseleket ka sisi pager. Kok ka imah Pak RT kebat mapai solokan leutik. Serog ka imah Bi Urpi nyeh anggara seuri tuluy nguliwed ka pipira dapur. Bi. Saha? Abdi anggara. Ai Rustini aya? Bi Urpi harita teh para mitra sadaya tuluy ngolotrak mukakeun panto. Kuring anggara? Kuring anggara Bi, cek anggara surah seuri. Geus teu asa-asa ka Bi Urpi da mineng ka imahna ari nyampeur Bi Murni mun rek kuli. Ya si Nyai mah itu keur sasapu di jero. Olo sore-sore sasapu, isukan atuh urang ulin kitu. Jalan-jalan ke sisi lemur resep gerayung ngalayung bari kakawihan. Cek anggara ka Bi Urpi. Geroir Bi Urpi ngageroan anakna torojol ka pawon. Lol ngelol ti lawang kaluar prok paadu teuteub jeung anggara. Aya naon Kang Angga? Urang ulin ke sisi lemur resep loba batur keur ngalayung. Teu ngarareuna rada lalieur. Nyi Rustini embungeun. Era ku kolotna meh unggal sore disamper ku anggara. Ari anggara tara aya ka era darasa maneh geus loma. Allah make jeung nampik sagala. Nah da mama moal naon atuh Rus? Geus bebeja ka emak, dape kitanyakeun. Ceuk anggara harita teh bari nunjuk ka Bi Urpi. Nya Nyai, cik bae. Rek ulin mah keun bae di imah mah da kumaha ge moal burung kacabak pagawean mah. Temal indungna mere kalonggaran. Atuh puguh para mitra teu bisa majar kumaha deui Nyi Rustini. Kapaksa daek bisi anggara teu ngeunaheun mangka ninggeus kanyahoan yen anggara teh resepeun pisan ka manehna. Teh atuh antosan rek disalin heula. Nya sok lah sing gining. Terus sing rapi. Kona mah sip lah. Anggara ngareret ka Bi Urpi nu direret ukur mesem. Bi Urpi mah geus apaleun kana adat pangadatan anggara nu matak geus teu aneh ngadenge kitu teh. Nyi Rustini asup ka kamar ari anggara ngadaweung dina bang barung. Ngahariring bari ucang angge katempo guligah naker estuning taya kasusah.
Anyar-anyar ieu anggara beda pisan jeung sasari, kawas namah geus mangkat peger, geus mimiti resep ulin jeung mojang. Barang keur jongjon kitu ana jebul teh aya nu datang. Nu tayalian iwati Bahdaim, make bedahan hideung di samping sarung make bendo nyekel iteuk hoe, sarta suku make gamparan lilinggana meuni heran. Bahdaim meuni camberut nempo anggara keur ucang ange, panon katara ngaburila. Jamedud baeud baketut haseum, reg eureun hareupeun anggara. Pok nanya bari molotot, "Anggara, keur naon si aya di dieu?" "Nah ulah kitu make popolotot," temal anggara. "Lain ulah deuleu, nanya abah mah." "Nanya mah sing sopan atuh bah, pira aku kolot-kolot teu nyaho kana kasopan santun. Kuring ge jelema atuh hayang diajenan ku abah. Sabab saharkat sadarajat jeung abah, pada manusa nu butuh batur hirup." Anggara geus teu asa-asa. Manehna teu era teu sieun ku Bahdaim malah boga keneh kaceuceub saeutik. Aduh, kakolot wani nyarita kitu? Ditanya sabener-bener kala kamapagahan sia. Moal guna sia mapatahan ngojai kamari mah deuleu. Terumah sama pagahan ngojai kamari, dan dia mah meri. Ari daek onaman mah abah disebut merinya teu naon-naon. Paingan tadi ngojai di balong atuh. Jadi meri merenya. Nya bener, anggara ngagak-gak seuri. Pugu Bahdaim meuni beureum beungeutna. "Jempe si aku nyuk, gagah sia ngabacot teh. Alik nyingah, montong halangan jalan, aing rek unggah." Nyai mah saha kitu? Imah bi urpi da. Nah, atuh sangeunahna teh ngomong teh. Kuring nu pangheulana ka dieu, kuring nu boga hak diuk dina Bang Barung. Abah mah di dieu nya golodog. Bahdaim ambek. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan asa diungha ku sahanapeun. Teu ngomong deui leungeun ngayunkeun iteuk rek mabuk tarang anggara. Ciuk jeleng anggara luncat ka jero, plos iteuk ngahakan angin. Ari anggara labas ka tengah imah brug panto dipeundeutkeun. Atuh meuni kakerot Bahdaim teh napas ngahegak panon molotot. Asa dicoogado ku budak kamari sore. Tapi teu katutuluyan da boga keneh ka era tuluy ngageroan Bi Urpi. "Bi, Urpi, araya ieu teh?" "Aya juragan, aya pisan." Bi Urpi nu tadi nyempod bari ngintip. Norojol ka tepas brek deku deukeut lawang, pok ngomong deui. "Bade aya pikeun saeunaon juragan, sisinan teneun keur sarurumpaheun ka saung butut. Suma ngalingih nanging hapunten we kalotor da geuning kieu di dieu mah." "Oh gatuh Urpi, syukur Bi." Cek Bahdaim diuk dina Bang Barung. Iteuk dicekel keneh suku ngarumay kana golodog, samping sarung ngagober. "Hapunten juragan, abdi teh sejak tumaros, jalaran abdi teh rareuwas. Bet aya teu aya ieu berarti anggalna ujug-ujug kasumpingan tamu agung. Nah bade aya pikeun saeunaon, sumaha geura saurkeun juragan." Bi Urpi meuni dag-dag deg-deg nanya bari mamanapan. "Mana Nyi Rustini?" "Oh, bade kapun anak aya kan. Sina ka dieu?" Bahdaim tegeug ngomongna. Ambek keneh ka anggara nu tadi ngeplos ka tengah imah, pikirna jadi curiga. Ari Bi Urpi teu talangke gancang cengkat blus ka tengah imah rek neang anakna sangkan madep ka Bahdaim. Tapi Bi Urpi reuwas bieu geus nyebut aya ari heug teh. Anakna geus eueuh meureunan bijil ti panto pawon, bareng jeung anggara rek arudin tea ka sisi lembur. "Cilaka 12 atunya," cek hate Bi Urpi tuluy nyampeurkeun ka Bahdaim. Brek deku meuni mano kawas nyang hareupan dalem. "Mana Bi? Nyi Rustini teh?" "Aduh, awon kapi unyuk juragan, geuning teu aya pun anak teh." "Wah, bohong ah. Geuning bieu aya si anggara ka di dieu. Keur naon di dieu mun lain ngaheroan Nyi Rustini? Hayo sina bijil. Sok sina bijil urang ngobrol." "Sumuhun da teu aya kan? Teu aya." "Ka mana? Pira aku ngeplos ka kolong onaman mah. Pan bieu aya. Sok bijilkeun sakalian jeung si anggara rek ditanya ku abah." Bahdaim beuki ambekeun bae. Hatena panas lantaran hayang tepung jeung Nyi Rustini gagal kapiheulaan ku anggara. Bi Urpi jadi bingung naha saha nu kudu dibijilkeun. Da puguh barudak geus eueuh, geus init ka pangulinan. Kulantaran sieun ku Bahdaim pok terang-terangan. "Aduh juragan, pun anak teh rupina mah parantos miyos sareng jang anggara. Dan pengen tengah aja we nyampeur ka dieu." "Ini jeung si anggara?
Laras juragan. Rai Bahdaim ambek. Beungeutna katara geuneuk lir beusi atah beuleum. Ari sabab angen-angen teu kacumponan nu dicita-cita teu laksana. Ti imah keneh geus kacipta manehna bakal bisa ngobrol paduduaan jeung Nyi Rustini ari pek ukur jeung indungna. Urbi, mana duit? Geus aya ajan. Artos naon juragan? Di Urpi reuwas panon rada bunceli. Duit naon? Apaan maneh boga hutang ka kami? Nah, ayeuna nyarita kitu, rek nipu maneh teh. Itu geus waktuna mayar ieu geus heubeul, geus obat bulan. Sumuhun gan leres emut ayeuna mah. Juragan teh bade nagih pangintennya. Bi Urpi kawas kakarangarti. Padahal kamari geus bingung can bisa ngayakeun duit keur mayar hutang. Nah, mah ge nanyakeun deui, dah heuh teh rek nagih kami teh. Juragan hapunten anu kasuhun. Mugi teu janten benu, teu janten ranggating manah, teu janten runtik penggalih. Disuhunkeun sih piwelasna we, mugi maparieun waktos kanggo usaha nuhunkeun sarantos. Jalaran abdi teh teu acan gaduh kanggo mayarna, sakali deui sarantos hapunten juragan. Nyajanya anjan boga. Sumuhun teu pinoda mah. Ieu Urpi. Sanya nama abah teh nyaah ka maneh karunya. Teu hayang nagih duit sakitu. Maneh bisa bebas dina hutang, bisa leupas dina bang balut. Ceuk Bahdaim Rahman. Atuh Bi Urpi bear deui paroman hatena ngemplong. Hatur nuhun juragan. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, tapi aya syaratna. Dupi syaratna naon juragan? Maneh kudu masrahkeun Nyi Rustini. Ku abah rek dikawin, rek dijieun nu ngora. Kati ayeuna si Anggara teu meunang lalo ka dieu nya. Mun ngelotak oleh huluna. Mun maksa tinggang, mun ulin usir, sakitu syaratna, ngarti? Kumaha tumrapna ka Bi Urpi para mitra. Bi Urpi harita teh ngahuleng, liwat tingarti. Ngan orokaya asa berat narimana. Da lain urusan gampang manehna teu ridho mun anakna nepi ka ragrag kaleungeun Bahdaim. Da puguh geus ka irong bakal piriweuheun. Da meureunah Bu Arti ge teu torek teu lolong. Moal ngantep kana lalampahan salakina nu nyolowedor. Nah, kalaka ngahuleng Urpi. Can kaharti ku maneh. Kahartos gananging kumaha atunya? Nah, make kumaha? Teu kudu kumaha ngeunah puguh hutang bebas. Boro-boro bungana jenisna ge moal ditagi. Jaba si Nyai rek dibiayaan ku abah. Rek dibalanjaan, hayang naon ge moal burung di kuku. Disayagikeun asal daek ke pokona mah. Kumaha satuju? Bi Urpi teu ngajawab manehna bingung kumaha mutuskeunana para mitra. Sabab hatena geus teteg moal ridho masrahkeun anakna ka Bahdaim jeung deui anakna geus boga cita-cita sorangan. Bi Urpi teu tega mun maehan cita-cita nu jadi anakna. Para mitra kaum dangu, kulantaran Bi Urpi cicing bae Bahdaim tuluy nyarita. Ayeuna mah kieu we Urpi, abah mere tempo saminggu keur mikir. Ngan hal ieu kudu ditepikeun ka si Nyai sarta ti mimiti poe ieu si Anggara teu meunang lalo ka dieu nya. Mun geus kapikir bejaan abah. Ngan oma tulah loba omong ka indung budak. Bisi ngamuk. Sok sagala dibalangkeun si eta mah. Dah, ieu minangkatana jadinya. Bahdaim ku siwel ngodok dompet cereng mikeun duit para mitra. 5.000-an meni jeger keneh. Bi Urpi tetep teu nemalan duit tah teu ditampanan. Ngagoler dina palupuh ari Bahdaim turun tina Bang Barung. Geus teteg nangtung pok nyarita. Saminggu dibere temponya, Urpi. Kudu lutung hideungna. Kudu pugu bule hideungna nya. Minggu hareup abah rek ka dieu deui. Mun anak teu dibikeun, duit kudu aya nya. Harita para mitra Bahdaim setengah ngancam. Geus ngomong kitu mah leos Bahdaim ini. Hatena rada ngemplong sabab geus laksana nyangreudkeun tamang. Kari nungguan hasilna munas masang pitapak teh mah karineang isukan hasil henteuna. Ari Bi Urpi kalah ka ngahuleng bari carindakdak, bingung nu taya papadana. Kitu salah kieu lain masrahkeun anak teu tega, ari duit keur mayar hutang can boga.
Lila-lila ret kana duit ngageter hatena, perang sabil antara narima jeung moal. Manehna ngarahu narik napas panjang tuluy ngusap beungeut. Lila kituna teh tepi ka poho kana naon-naon. Tapi tungtungna kop duit dicokot. Tapi dina hatena geus janji duit moal diganggu rek dipulangkeun deui ka Bahdaim. Jeung tibatan nyieun pikiraneun mah mending keneh manggung hutang. Piraku henteu kabayar ka jeung ngajual imah jeung tibatan kudu minantuan ka Bahdaim. Kitu putusan Bi Urpi jung nangtung bus ka kamar. Lep duit ti Bahdaim dilelepkeun kana hanapeun pakean dina lomari, cepret dikunci. Tuluy peupeundeut sarta nyeungeut cempor. Harita teh para mitra, cag urang tunda kaayaanna. Bi Urpi ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun Anggara jeung Nyi Rustini, tadi teh basa Anggara diteungeul ku itu. Manehna luncat ka tengah imah, kaparengan Nyi Rustini geus rengse dangdan. Tuluy biji ti lawang pawon kebat muru ka pangulinan leumpang rerenengan layetna keur. Kekung si Lila geus anyog ka sisi lembur. Cahaya panon poe nu keur meujeuhna tunggang gunung karasa keneh haneutna. Ngahaneutan hate ngora nu keur meujeuhna loba kahayang. Di sisi sawah kalireun lembur jalan ngebat matak waas. Kenca jeung katuhueun pare keur meujeuhna sumedeng hejo. Lir permadani anu ngampar mapaesan alam dunya. Manuk recet di sarada beulah kulon kadenge sora tongeret patemalan jeung sora manuk. Nurek ngampih kana sayangna. Anggara jeung Nyi Rustini laleumpang alon menitu sirikna apae di apai-apai. Terus ari Bahdaim rek naon ka Imah Rustini teh jeung deui kawas nu ngewa ka akang aya di dinya teh. Anggara nyarita biasa kawas kababaturan da geus kitu biasana. Duka teuing da karek ayeuna kaanyangan ku Bahdaim mah. Tapi duka mun aya perlu ka emak, peda boga hutang. Hutang naon kitu? Isin Rusiah tamatuda. Rustini teu wanieun ngebrehkeun kasusah indungna. Da ceuk pikirna nulian mah teu kudu nyaho. Atuh Anggara jadi panasaran lantaran nilih kana sikapna Bahdaim matak curiga. Teu naon ari moal ngabejakeun mah sabab akang nanya sote hayang nyaho kana urusan jeung Bahdaim. Sabab Bahdaim teh lalampahanana mah hiwal. Minculak beda Cibatur, malah tadi ge teu pupuguh nyarekan ka akang padahal mah da taya pasal naon-naon. Eta mah teulik keneh panginten Kang peda bareto ku akang dikadek leungeunna. Cek Rustini manehna nyaritakeun nu geus lila kaliwat. Wah, da eta mah bareto. Maranehanna sorangan geus janji moal neuteuli. Malah geus marenta di hampura. Boh ka emak, boh ka akang nu mata ka akang teh bebas ayeuna mah, da teu aya nu ngaheureuyan, teu aya nu ngahina, teu aya nu nyebut anak bangsat. Ngan silakan teh aya nu nyebut anak dedemit Kiara Payung, matak sedih terus dipikir-pikir mah. Anggara ngalima inget deui kana lalakon nu geus kaliwat. Pet nyaritakeun kitu bae, apan rek dipoho-pohokeun lain. Ceuk akang moal diusik-usik deui, kenangan lama eta mah Kang. Rustini Daryana keur manehanana embungeun ngodekan raheut anu geus humapur bisi cat kanceuh deui. Nya ulah dicaritakeun deui eta mah nya. Geus lain-lainna deui. Tapi akang penasaran hayang ngobrol nu Daria jeung Rustini. Ari ayeuna teh Daria kitu. Kurang Daria sabab bari leumpang mah teu puguh. Bisi ti Tajong heugeh mata kriweuh. Deung mun ti Tajong kumaha mun nincak nog muning pan riweuh meureun. Anggara seuri. Tuh da akang mah sorangan tara Daria. Sok heureuy bae ari ngomong teh. Abi onaman mah tara heureuy Kang sok Daria wae. Nya rumasa lah. Kang mah sok atuh biwir ari teu ngomong da. Ari ngomong Daria teuing teh. Rek di bener-bener kalah jadi bunder. Di mananya rek eureun ye tu batur hanapeun tangka juar ye. Tuh batur mah ngareunah tiis sigana teh. Anggara nuju ka babaturanana nu sababad nu keur arulin hanapeun tangkal jual. Para mitra kaum dangu, barang harita Rustini diajak ngobrol hanapeun tangkal jual. Bari jeung kabeneran aya nu sejen keur ngarobrol di dinya, Rustini tuluy nyarita. Ari ngabadul nu Daria mah Kang ulah dinu loba batur atuh. Hayu atuh urang hanapeun Kiara Payung. Hei, sinjuriga. Rustini murungkut. Ulu punuk muringkak jurig naon lah sieun dan nu ngageugeuh Kiara Payung ngopan akang. Cek Anggara bari seuri. Kang tibatan jeung di Kiara Payung mah. Kajenting hanapeun tangkal asem,
Meureun keur ngawadul teh celik asem murag pan aya gahel-gaheleun. Nyi Rustini nyerenge harita teh para mitra. Hayu atuh. Tuluy duanana laleumpang muru tangkal asem. Babaturan Nyi Rustini pating garupaya aya oge nu hahaukan semu-semu sirik. Pedah Rustini rerenengan jeung Anggara. Serog kanu dituju gek dariuk dina akar ngareunah iuh di hanapeunana Bararesi. Dasok dipake arulin ku barudak angon. Angin leutik ngahiliwir nebah kana tatangkalan. Tulang kawas anu ngagupayan. Manuk ti kukur pating arat celog terus euteup dina dahan asem. Silih pacok arotel bangun geget. Terus putinggal manuk ti kukur duaan bangun keur silih asihnya. Silih tamplokeun ka deudeuh. Anggara nunjuk ka manuk Rustini tanggah manehna ngarahuh narik napas. Da nya ku manehna oge kaharti manuk teh bangun keur silih tamplokeun ka sono. Manuk ge sarua we cara jalmanya Kangnya. Naonana nu sarua terus? Mun rasa paduduaan. Oh nya, bogo we resepeun mah atuh. Da tiluan masuk aya nu ngarewong tara jongjon, Anggara seuri. Kang mah rek badami naon Kang? Nagening make ngajak kanu buni, cik atuh geura saurkeun. Rustini neuteub, Anggara neuteub. Dua panon amprok ngageterkeun jajantung, luk Rustini lungkul. Teu kuat lila paadu teuteu. Terus akang rek naros ari Rustini moal bendu sok disamper ku akang teh naha teu riweuh sok diajak jalan-jalan. Nah make naros kitu kalah kanalik nanya. Akang mah hayang boga kapastian we sabab hayang milampah nu sajati. Ulah ngan carang kana cangkangna wungkul. Terus terang akareng teh keur keung, sepi jempling taya batu rupa kukumaha. Rustini ge terang ku anjeun apan. Akang teh hirup pinuh ku kabingung. Geus lawas nyorangna langsa, nyeri batin jeung lahirna, sok minum aral sakapeung mah. Kang ulah nyiniran Kang, ceuk Rustini bet asa nyaritakeun dirina. Nu memang taya bedana jeung Anggara sarua padana langsana. Nah make nyiniran, akang mah teu bisa sisidiran. Lain ahli, lain pujangga. Teu bisa ngareka basa, ku Rustini ge meureun kanyahoan. Akang mah mun nyarita beledag-beledug padu disada. Teu bisa sopan kawas nulian, teu bisa ngareng-ngarengi carita. Sok kalah pabeulit kawas beunang kusut. Anggara nyarita terang-terangan. Teras kumaha tuh maksud akang teh? Akang hayang aya batur paku kumaha. Hayang aya nu keur namplokeun eusi hate. Memang akang teh boga indung, boga kasusah naon bae oge bisa silih tukeran pangalaman jeung kolot. Tapi nu sarupa mah asa heurin kuletah berat rek pokna. Palai naon atuh? Naon kasusah nu sarupi teh Kang? Akang teh yang boga batur ulin. Nu bisa diajak babarengan sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Hayang aya batur silih belaan tak kitu terus. Rustini ngahuleng. Ayeuna mah geus ngarti kana pamaksudan jeung tujuan Anggara. Omonganana memang teu pati tandes tapi perasaan batin leuwih seukeut. Leuwih gancang ka hartina ku geteran rasa batin. Ku basa-basana para mitra. Apunten. Maksudna mah leuwih gancang ka hartina ku geterna rasa batin batan ku basa kitu. Terus akang lain heureuy tapi daria, leuwih ti daria. Pokona mah mun ditatahapkeun mah iteh lanceukna daria meureun. Oh lanceukna Kang Darya mah Kang Idris meureun Kang. Rustini seuri nya petlos-los ka lanceuk Kang Daryanya nya pokona mah kitulah maksud akang teh. Kang Angga abdi geus sababaraha kali nyarengan akang. Mun pas sore malah geus teu kaitung duka sabaraha kali. Nacan katarimakeun kitu. Geus katarimakeun mah geus katarima. Teu diteuneun dihanap-hanap. Diteuneun di luhur disuhun dina mun-munan. Ditungkus dina al-kalbu ngait meulit kana ati sumarambah kana baya. Ngahiji miraga sukma jeung jiwa. Naon miraga sukma teh Kang? Tumpeng enog jeung kupat leupeut. Nah bet kalinya. Anggara nu kupan bibir cikiki Rustini seuri. Anggara ngagak-gak bari lenggakan. Teu lila jep jempe duanana silih pelong nyeh seuri leutik tuluy tungkul. Terus, kah? Bari ngareret panon ngadilak terjajantung Anggara ngageter ratug tutunggulan. Terus akang teh duka kunaon bet loba kasieun, loba kamelang. Hirup teh asa cangcaya teu pati percaya.
Ayeuna geus wawuh jeung Rustini. Rek pajauh teh sok sieun da Akang teh. Har. Nang sieun sagala jeung deui. Na bade ka mana Akang teh? Rustini olohok neuteup ka Anggara. Sieun kalengitan Rustini sabab naon Kang? sakedeung di Akang kudu miang ngalalana neangan nu jadi bapa. Akang bakal lila duka sataun, duka 2 tahun, duka sawindu, duka 2 windu, duka balik deui duka moal. Ceuk Anggara para mitra dari anaker. Jep jarempe Rustini meningah huleng balem teu ngomong-ngomong ngadenge omongan Anggara. Para mitra anu mulia, angin leutik ngahiliwir redang daunan aroyad pating arulang. Kawas nu ngagupayan mileuleyankeun ka Anggara nu rek miang. Miang nearangan nu jadi bapa ari Rustini ngahuleng mikiran omongan Anggara asa aya nu teu kaharti lila-lila pok nanyakeun. Kang Anggara, soal abdi mah teu kedah dipikamelang. Da aya keneh indung nu baris ngurus ngan abdi heran. Jeung teu kaharti ku caritaan Akang. Nama kerek ngalalana neangan nu jadi bapa. Lain geus jadi dedemit di kiara payung. Jedud teh para mitra. Jajantung Anggara asa didudut, Anggara reuwas ngadenge pertanyaan ti Rustini. Lantaran bet nyabit-nyabit kana dedemit kiara payung nu can puguh nya henteuna. Terus ari Rustini percaya kana omongan urang Bantar Loa. Percaya we Kang, da hampir salah lemur nyarita kitu. Magarkeun teh di kiara payung aya dedemit. Kayalian iwati rama Kang Anggara. Bukti nanti saprak nyuguh kadinya lemur Bantar Loa jadi aman. Cilaka 12. Anggara ngalenggak tuluy nyarane kana tangkal asem. Hatena jadi lelenyapan loba kahariwang. Rustini reuwas gancang ngagebig-gebig Anggara bari nanya. Ya, Kang Angga? Kang Eling? Kang Eling ceuk? Nah, ada Akang mah Eling. Nah, tu kala ngahulang kawas nu kasurupan. Ngahulang sote bingung. Terus lantaran kapercayaan urang Bantar Loa geus kanel yen bapa Akang bener-bener geus maot. Sarta jadi dedemit kiara payung. Saanya nama tate bohong pitenah ngahina ka Akang. Tahnya ieu pisan nu jadi sababna pangna Akang rek ngalalana. Neangan nu jadi bapa. Sabab aya keneh katerangan yen bapa teh can pupuh, can puguh maot. Ngancan kanyahoan dumukna. Awal akhir ku Akang rek diteangan sabab hayang puguh jujutanana. Akang hayang nyaho mun bapa bener-bener aya keneh cing rek kumaha urang Bantar Loa. Nya tuang rama aya keneh Kang. Ari nya henteu nama cacan bisa ditangtukeun. Ngan Akang teu ngeunah mun disebutkeun yen Akang geus jadi yen bapa Akang geus jadi dedemit kiara payung. Mun kitu saha atuh ngagegeh kiara payung? Akang sorangan. Abdi mah teu ngarti. Rustini kerung. Mun hayang ngarti Rustini kudu daek ngabandungan longingannya, tapi rada panjang ya. Ceuk Anggara kapaksa rek ngaguar lalakon. Dabungan Rustini jalma nu dipercaya ku manehna kalah percaya kana omongan urang Bantar Loa nu can puguh karuhan. Sok atuh dongengkeun kumaha riwayatna Kang. Barabat Anggara nyaritakeun lalakona ti mimiti Badami jeung si Asman. Nepi kadanget harita, atuh meni ngagak-gak Rustini ayeuna mah ngarti kana lalakona pok nyarita. Palingan atuh si Amsan sok nyerenge mun anu nyaritakeun dedemit kiara payung teh. Orang teh kitu nya Kang nya. Nya kitu lalakona. Cing rek percaya ka Akang atawa rek percaya ka urang Bantar Loa anu can puguh. Nabi mah percaya ka Akang. Bagus, 100 untuk Rustini. Anggara seuri, Rustini kabawa seuri, dua nana suka bunga. Taina abdi bade tumaros, iraha bade angkat ngalalana teh Kang. Can bisa ditangtukeun, tapi pasti tere. Pokona mah kari ngadaguan parentah ti emak. Sabab emak nu kawasa ngatur waktuna, tah kulantaran tereh miang kamelang Akang beuki banget sok sieun nyakal waktosna kabujeng see para mitra. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga urang teraskeun enjing para wargi sadaya. Dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya. Mangga kasadayana wilujeng kantun bae permios.